Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng Kang Hamdan dina neraskeun jejer carios Kasarung Kaliang Maung. Carita ieu karangan Simkuring Pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana satacan Simkuring neraskeun hanca carita ngacaprakna teu kenging hilap. Subscribe supaya channelna manjang jeung deui caritana leuwih gacor deui, leuwih ceplak gitu, ngacaprakna leuwih edan deui kitunya wargi-wargi Sunda sadayana. Sanajan ngacaprak oge mudah-mudahan tiasa ngahibur kaum dangu sadayana di mana bae ayana. Mangga prung urang kawitanan carita katunda kamari. Harita Mang Omon saenggeus ngadenge caritaan eta aki-aki ngahulang sakedeung mikir dina jero hatena, bener lain ieu aki-aki teh kuncen, bisi lain kerek ngadon maehan aing kusabab aneh kieu tempat teh, manya aing dihandap teh lain ngimpi keur ngajugjug luhur gunung tapi ngadadak ayeuna mah lain di gunung tapi di palataran ngan aneh. Saumur hirup aing kakara nempo tempat kawas kieu, ceuk Mang Omon dina hatena terus nyarita mikir-mikir kudu kumaha manehna harita. Tapi ngadadak ngaranjug saenggeus aki-aki teh nyarita deui. Ujang ulah kalaka ngalamun Ujang, geuwat keur ngomong. Aki moal lila geus pugu Ujang moal. Hayang beunghar mah ngan kahade meureunnan moal bisa balik deui. Cilaka Ujang sok lamun niat teh bener teh. Ulah loba pamikiran, da aki mah bener kuncen ieu tempat. Anu sok nganter jelma-jelma anu hayang beunghar Ujang, keur ngomong prok. Caritakeun ka aki, bener henteu maneh teh hayang beunghar, lamun teu aki rek balik deui ayeuna oge. Tapi kade cek aki ge bakal cilaka Ujang teh bakal cilaka. Ceuk eta aki-aki morongos meureunnan rada kesel oge kusabab Mang Omon cicing bae ditanya teh henteu ngajawab hayang naon-naonna. Kan saukur tadi nyebut hayang beunghar tapi ayeuna nitah dijentrekeun jeung rek ditanya daek nedunan sagala pasaratanana kalah ka ngahulang kitu. Keheula ki hampura kuring teh lain teu hayang beunghar, memang bener hayang tapi kuring teh asa masih keneh paur. Bisi sote aki kalah karek nyilakakeun kuring kitu aki. Kuring mah lain naon mikir sote, ceuk Mang Omon akhirna mah ngajawab oge sajujurna. Ujang cek aki oge ulah sok loba pamikiran ayeuna mah geus ari heueuh hayang beunghar mah geura jawab daek nedunan sagala pasaratanana anu engke bakal diterangkeun ku Gusti Raja ka Ujang. Lamun heueuh daek sok ku aki ayeuna rek dianter nepungan Gusti Prabu. Ayeuna oge Gusti Prabu teh keur nempokeun Ujang, keur nalingakeun urang duaan ulah sambarangan Ujang, sabab ieu mah geus wilayahna. Naon bae oge anu dilakukeun ku Ujang jeung anu digeranteskeun dina hate Ujang kanyahoan ku Gusti Prabu mah. Ceuk eta aki kuncen. Bari neuteup Mang Omon, harita Mang Omon ngagebeg oge saenggeus ngadenge kaayaan raja anu aya di Surya Kencana teh terus nalingakeun manehna. Anu bener ki ulah sok bohong kuring mah asa teu percaya di mana ka teu katempo teh tadi oge tetep bae. Ueuna naon ngan ukur aya gelembeng bodas tapi naon kuring teu jelas ki
ayeuna mah bener mun heueuh mah bener ki kuring hayang beunghar pokona mah anteur naon bae oge syaratna ku kuring bakal ditendunan, tapi menang teu aki ayeuna mere nyaho ka kuring syarat naon cenah mah anu kudu ku kuring ditendunan kena. Cek Mang Omon akhirna mah nyarita kitu jeung geus hayang keuat nyaho pasyaratan anu kudu disanggupan ku manehna engkena. Ujang. Gampang syarat nama Ujang. Salah sahijina meureunana Ujang teh kudu nandonkeun nyawa Ujang atawa lamun mung nyawa Ujang anu ditandonkeun meureunana anak atawa pamajikan Ujang wayahna bakal dicokot eta pasyaratan mah. Cek Aki Kuncen ngajentrekeun Mang Omon harita ngakebeg kacida ruasna. Naon Aki? Kudu nandonkeun diri kuring pribadi atawa anak jeung pamajikan. Pan kuring teh hayang beunghar teh hayang nyenangkeun diri kuring khususna jeung anak pamajikan. Lamun ayeuna kuring nandonkeun kuring sorangan, kuring iraha ngarasaan beungharna. Jeung deui lamun ayeuna nandonkeun anak pamajikan, atuh percuma kuring ayeuna neangan harta benda hayang nyenangkeun anak pamajikan teh. Meureun moal laksana Aki, sok ngacaprak bae Aki mah nu bener Aki. Kudu naon pasyaratanana supaya kuring bisa nadunan. Cek Mang Omon harita nanyakeun deui bae hayang leuwih jentre deui. Harita aki-aki teh molotot ka Mang Omon. Ujang ngomong teh kabener Aki mah lain heureuy bener kitu Ujang. Cek Aki oge kudu bener ulah sok ngabantah heuh teuing mah hayang beunghar eta pasyaratanana tinggal pilih rek mikeun anak pamajikan Ujang atawa rek Ujang sorangan nandonkeun nyawa. Maksudna lamun Ujang sorangan meureun teh balik teh Ujang teh ka dieu di alam dunia paeh teh, tapi sebenarnya mah Ujang teh kudu cicing heula di dieu jadi bangsa anu aya di ieu kerajaan. Engke oge Ujang bakal nyaho bangsa naon sabenerna anu aya di tempat teh atawa di anu aya di kerajaan Surya Kencana teh. Cek Aki Kuncen ngajelaskeun matana molotot kacida metak leuwas keur Mang Omon. Atuh Mang Omon teh harita ngahulang deui bae. Hatena teh mendag mayong ngarasa sieun. Tapi kadenge deui si Aki ngabentak leuwih tarik deui ngajadikeun Mang Omon akhirna mah daek teu daek manehna kusabab lamun ayeuna mundur oge kacida bahayana kacida. Ayeuna mah geus kitu mah Aki kuring rek maksakeun kumaha engke teuing lah nu penting mah beunghar. Kawasna mah kuring rek nandonkeun diri kuring pribadi meureunan piraku kuring kudu nandonkeun anak pamajikan mah karunya bari jeung kuring teh hayang nyenangkeun anak pamajikan. Piraku kuring rek hirup sorangan rek ngeunah kumaha atuh Aki. Cek Mang Omon harita negaskeun ka ayanana. Kitu kuduna kitu Ujang ayeuna mah geus ayeuna urang nepungan Gusti Prabu geus yakin kitu mah Ujang bakal beunghar bakal jadi juragan Ujang. Pokona mah Aki ngadukung ulah loba pamikiran nu penting mah hirup senang teu dihina ku batur hayang naon bae ge aya. Percuma ayeuna hirup di dunya oge jadi jalma kere mah meureunan karasa ku Ujang hayang barang dahar oge ripu engke mah moal bakal senang Ujang teh. Pokona mah siap-siap naon bae engke anu bakal dicaritakeun ku Gusti Prabu tadunan ku Ujangnya. Cek Aki Kuncen negaskeun deui harita Mang Omon unggut-unggutan manehna ngarti ayeuna mah kana caritaan Aki Kuncen. Geus kitu mah Aki Kuncen teh langsung nyekel leungeun Mang Omon kakare oge
Mang Omon rek nyarita tapi kacida ngaranjugna kusabab ngan saukur sakicep mata manehna teh ayeuna geus aya di hareupeun hiji raja anu keur diuk dina kursi raja anu ditaretes emas berlian kacida herangna. Bagea aki syukur ayeuna aki geus nepungan kuring deui. Geuningan tah mawa jelma anu tadi dibejaan ku Ponggawa cenah mah hayang beunghar. Nah bener eta teh aki, coba caritakeun ka kuring. Tanya Raja Maespati bari neuteup ka Aki Kuncen jeung Mang Omon kacida sekeutna teuteupana teh. Mang Omon oge teu wani neuteup Raja Maespati, tungkul bae ngarasakeun wibawa anu kacida kuatna karasa ku Mang Omon. Sumuhun kaula nun Gusti nyanggakeun sembah pangabaktos sim abdi. Ieu sim abdi teh nyandak Jang Omon cenah mah saperti biasa kawas anu sejena manehna teh hayang beunghar Gusti. Leres pisan cariosan Ponggawa teh, memang leres Jang Omon teh hayang beunghar. Ayeuna oge sajana pangan ka Gusti supaya Gusti tiasa nadunan kahoyong na Gusti Prabu. Sumangga ayeuna mah sim abdi pade nyerahkeun ka Gusti, pade hideung, pade bodas oge tergantung Gusti. Mangga Gusti. Cek Aki Kuncen nyaritana teh medok kacida bener-bener ajrih ka eta raja anu ngaran Prabu Maespati. Saenggeus ngadenge kitu mah Raja Maespati teh neuteup ka Mang Omon bari terus nyarita. Omon ayeuna geura neuteup ka kuring ulangan saukur. Tungkul bae ti tadi teh neutup sakedeung ka kuring. Kuring hayang nempo pabeungetan Andika kawas kumaha. Omon, Cek Prabu Maespati atuh Mang Omon teh bari reuwas jeung sieun oge sakedeung neutup tapi terus tungkul deui. Mangga Gusti, ieu beungeut abdi mah kieu Gusti. Cek Mang Omon geus kitu mah tungkul deui. Hade Omon hade, tapi Andika bener hayang beunghar jeung siap ngalakonan sagala pasaratanana. Meureunna geus dicaritakeun tadi oge ku si Aki ka Andika eta anu kudu ku Andika dipilih. Rek naon sok caritakeun ka kuring. Naon anu rek dipilih ku Andika? Rek anak pamajikan Andika anu rek dibikeun ka kuring engkena bakal cicing di ieu negeri jadi bangsa kaula atawa Andika sorangan anu bakal nandaunkeun diri sorangan. Awal akhir Andika bakal jadi rahayat kuring di ieu negeri Surya Kencana. Omon jawab ulah dililakeun supaya Andika bisa ngarasaan tereh beunghar jadi juragan Sarmon. Cek Raja Maespati bari neutup beuki seukeut bae teteupana teh ka Mang Omon anu beuki tungkul bae ngarasa sieun dina hatena teh mendag mayong, tapi saenggeus dipikir-pikir lamun manehna ayeuna teu jadi ge bakal cilaka sarua jeung bohong. Gusti,
abdi teh meureunnan ayeuna mah bade milih hayang beunghar teh tapi moal hayang nyelakakeun anak pamajikan. Meureunnan kuring rek milih nandolkeun diri kuring bae Gusti Prabu, cek Mang Omon tandas kacida.